Faslun utawi iku pasal sawiji. Surutut takbiratil ihram utawi pira-pira syarat takbiratul ihram iku sittata ansara 16. Jadi ieu pasal ajengan musannif ngajelaskeun tentang syarat-syaratna takbiratul ihram sittata ansara anu jumlahna aya 16 sarton, 16 syarat. Bal sab'ata ansara bahkan aya 17 cek musannif sarah. Ini tala wahidun min halam tan akidus sholatul lamun cacat salah satu tina anu 16 lam tan akidus salat maka moal ayeuna sah salatna. Mana anu kahijina al awalu anta qan sayji enta tumiba ya takbiratul ihram halatal qiyaming dalam tingkah ngadeg fil farding dalam salat fardu. Hiji takbiratul ihram teh kudu tibana dina waktu ngadeg dina salat fardu. Da sabab dina salat sunat mah henteu dijadikeun rukun ngadeg teh nya. Jadi bisa bari calik dina salat sunat maka takbiratul ihram nage dina waktu kungudannya waktu calik. Ai badal intisobi tegasna sabada ajeg nangtung itu dina salat fardu. Wal wusul ila mahalin tujzi fil qiraah sareng nepi kana tempat anu cukup dina eta tempatnya cukup maca Fatihah cukup pembacaan gitu. Hiji tanya tibana dina waktu ngadeg takbiratul ihram. Nu kaduana antakuna bil arabiyah. Nu kaduana yen ta ayeuna kaayaan ayeuna takbiratul ihram teh bil arabiyah kalawan bahasa nganggona bahasa Arab ailil qadir anu tegas nama jalma nu mampu ngucapkeun takbiratul ihram ku bahasa Arab. Jadi kudu bahasa Arab, selain Arab teu sah. Kumaha lamun jalma anu ayeuna teu bisa berbahasa teu bisa ngucapkeun bahasa Arab, encan sah salatna. Terus kudu belajar deh da can sah salatna gitu. Da syaratna kudu berbahasa Arab tong ku bahasa Indonesia Allah Maha Besar salat teh. Wasalisu nu katiluna antakuna yen taono ya takbiratul ihram biku bilafdil jalalah kalawan lapad jalalah lapad Allah tegasna fala yasihu ar-rahmanu akbar teu sah takbir diganti ku ar-rahmanu akbar. Naon sababna li adami lafdil jalalah sabab ar-rahmanu akbar mah sanes lapad jalalah ar-rahman sanes lapad jalalah sanes lapad Allah ar-rahman tapi sami nama Allah keneh tadi. Terus deui wabil api akbar nu kapatna kalawan lapad akbar kudu ku lapad akbar. Pala yakfi Allahu kabirun teu cukup artina teu sah ku lapad Allahu kabir. Non sababna li fawati ta'dim karena ngaleungitkeun ta'dim ku Allahu kabirun. Nya ai Allahu akbar mah Allah maha besar teh maksudna maha agung. Ya Allahu kabirun mah Allah teh besar. Allah maha besar jeung Allah besar itu salah. Jadi anggapan orang awam kayak Allah teh besarna lebih ti langit jeung bumi kadinya. Jadi ngaleungitkeun ta'dim ka Gusti. Wal khamisu at-tartibu tartib bainal lafdzaini dalam antara lapad doro. Jadi kudu tartib nyusun antara dua lapad Allah jeung akbar. Maka teu cukup takbirku akbarullah di balikeun nya mubtada'na ti paneuri akbarna ti li anadzalika yuhilu bi takbir sabab eta ngaruksak kana takbir. Bila pina dirihi beda jeung bangsana takbirnya tadi dina salam henteu madorot salam mah dibalikeun ge henteu matak jadi teu sah seperti alaikumus salam teu matak madorot eta mah diheulakeun alaikum salam dipaneuri ke jadi pada ti taqdimul khabar al mubtada li annahu la yuhilu bi salam teu ngaruksak kana salam gitu. Wa la yamuda hamjatal jalalah lan yenta orang ngadawakeun ya si musolli hamjatal jalalah ing hamjah lapad Allah ulah dipanjangkeun hamjahna lapad Allah kagenepna. Kumaha lamun dipanjangkeun hamjahna lapad Allah palatan akidu salatu teu jadi salatna. Nya hamjah lapad Allah seperti Allahu akbar eta teu sah. Gitu. Naon sababna? Sabab ngahilikeun min lafdil khabaril insai lal istifhami. Sabab eta nukeurkeun lapad anu bermakna khabar insai kana istifham nya. Kalamna kalam khabar dipindahkeun kana ditaman hamzah istifham. Jadi teu sah salatna. Jadi Allahu akbar mah Allah Maha Besar. Ai Allahu akbar mah jadi pertanyaan. Apakah Allah Maha Besar? Jadi kitu maknana. Jadi salah. Jadi pertanyaan. Gitu memberitahukan ay Allahu akbar mah yen Allah teh maha besar. Allahu akbar mah dipanjangkeun hamjahna eta mah jadi menanyakan apakah Allah maha besar. Jadi salah mana. Gitu. Wa adamu mandi bayi akbar lan ora mah ngadawakeun ba ni lapad akbar sareng katujuhna ulah manjangkeun kana madna lapad akbar. Tadi mah hamjah lapad Allah ayeuna mah hamjah lapad akbar ulah dipanjangkeun.
Seperti kieu Allahu akbar tungtungna dipanjangkeun nya madna ba akbar gitu sanes hamzana akbar ulah manjangkeun mad ba-na lapad akbar gitu ulah manjangkeun ba-na lapad akbar gitu akbar lamun kitu lam tan akid salatu teu sah salatna gitu sarua wae cenah arek dipatahkeun hamzahna arek ayeuna dikasrahkeun hamzahna nya akbar atau Allahu ikbar nah, sarua teu sah liana akbar bi fathil hamzah jam'u kabaro bi fathatini mislu sabab wa asbab lamun dipatahkeun akbar eta maknana jadi ismun li tablil kabir karena ayeuna gendang anu gede nya akbar eta lahu wajhun wahidun anu hiji muka nana teh itu seperti bedug tak itu hiji untuk ditutup dua nana sabelah itu kumaha lamun dikasrahkeun hamzahna akbar jadi ikbar dikasih hamzah ismun min asmil ham eta mah ngaran tina sapalina ngaran head itu jadi head teh bisa disebut ikbar teh head itu walau ta'amada dzalika kafaro wal yadu billahi ta'ala kumaha lamun ngahaja dipanjangkeun bakna atau dikasrahkeun hamzahna kafaro kupur salat teh Allahu ikbar nah eta kupur eta mun ngahaja bari apal kana haramna wal yadu billah wala yusaddidal ba'a nu kadalapanna yen ta ora nasdidan ya musolli alba ing ba lapad akbar palau saddada bian qala Allahu akbar lam tan akid salatuhu seperti diucapkan Allahu akbar ditasdidan aina ba'na teu sah salatna wala yazida wawan sakinatan aw mutaharikatan bainal kalimati lan yen ta ora muwuhi yasi musolli wawan ing wawu sakinatan kang sukun aw mutaharikatan atau kang berharkat bainal kalimat dalam antara kalimat kasalapana ulah nambahan waw sukun atau waw berharkat diantara dua kalimat Allahu jeung akbar lamun ditamahan tah diantara Allah jeung akbar seperti diucapkan Allahu akbar disukunil wawi atawa di harkatan wawuna Allahu akbar diharokatnya diharkatan lam tan akid salatu sami jawabanana teu sah salatna wala yazida wawan qoblal jalalah kasapuluhna yen ta ora muhi yang si musalli wawan ing wawu qoblal jalalah ting dalam sadulna lapad jalalah ulah deui nambahan wawu samemeh lapad Allah fa in zada bi ayakul ditambahan seperti kieu wallahu akbar palatan akidus salatuhu teu sah salatna eta ge naon sababna li adami taqaddumi ma yu'tafu alaihi sabab ayeuna teu aya teu naon teh li adami taqaddumi mah teh sabab teu aya teu aya ti dituna gitu nya teu aya ti dituna ngaheulakeun perkara nu diatapan gitu nu diikuti diheulakeun mayutopu alaihi gitu mayutopu alaihi teh seperti kieu lamun dina nahwu mah koma zaidun wa amrun nya koma zaidun wa amrun tah wa amrun teh zaidun teh nya koma zaidun teh ma'tuf alaih nu diikuti gitu ai wa amrun tawawna rapatap ai amrun teh eta teh maktupun maktub ngaranna nu diatapkeun nu diikutkeun kana jaidun kari-kari wa amrun diheulakeun koma wa amrun jaidun teh aya ti dituna gitu nu mengikuti gitu diheulakeun nya nu nuturkeun ti heula arek oge nu nuturkeun mah paneuri ieu jadi diheulakeun wallahu akbar teh aya ti dituna wal hadiyan saro nu ka-11 alla yaqifa baina kalimat takbir yen ta orang liren ya musolli baina kalimat takbir dalam antara kalimah roro takbir ulah eureun antara lapad Allah jeung waqfatan kalawan liren toilatan kang dawa wala qasiratan lan ora liren kang cendak ulah eureun antara dua kalimat takbir eureun ayeuna lila atawa sakedeung teu meunang wala yadurul paslu bainahuma biar tarif kumaha eureun sakedeung atawa lila teh seperti kieu Allah lila tah cek adat lila teh dina antara Allah jeung akbar lila teh kira-kira rada kesel lah gitu rada kesel makmum nungguan lamun berjamaah teh Allah pan makmum teh nungguan beureun nungguan beres takbiratul ihram imam nah ulah eta mun eureun teu jadi salatna jadi kudu ittisal nya eureun sakedeung Allah akbar teu sah keneh kumaha lamun kapisah antara dua lapan takbir ieu biadati ta'rif ku parabot makrifat itu wala biwasbin
jeung teu madorot kapisah ku sifat lam yatul anu teu panjang sifatna teh. Mana kapisah ku aparabot ta'rif seperti Allahul Akbar taya alif lam lil ma'rifat. Atawa kapisah ku sifat Allahul Jalilu Akbar, tak kapisah ku lafaz jalil sifat. Atawa Allahur Rahmanur Rahimu Akbar kapisah ku dua sifat. Itu. Teu matak madorot asal catatan lam yatulla teu panjang itunya sifat teh. Teu panjang sifat teh. Kapisah ku alif lam, saya ketik alif lam mangkomo. Ku sifat oge asal teu panjang sifatna hiji atawa dua. Lamun leuwih ti dua malau tal wasfu bian kana salasan ayeuna tilu sifatna paksaro atawa leuwih ti tilu eta mah madorot artina teu sah takbirna. Seperti kieu panjang leuwih tilu atawa leuwih. Allahul Jalilul Azimul Halimu Akbar. Takbiratul ihram gagayaan poa jengan sorbana gaya bag. Gitu 2 meter sorbana. Oh, gitunya atawa leuwih ti tilu seperti kieu leuwih ti tilu teh Allahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddusu akbar. Wah eta. Teu sah panjang-panjang tinggi itu leuwih ti tilu. Itu. Cenah kitu. Wa yusmi nafsahu jami'a hurufiha nu ka-12 na ayusmi ayenta ngarungakeun ya musolli nafsahu ing awake musolli jami'a huruf ya ing sakabeh huruf takbiratul ihram ka-12 kudu maparin ayeuna kudu ngarungukeun gitu nya kana dirina sorangan dirina si musolli kana sakabeh huruf na takbiratul ihram jadi kudu ka kuping ku si musolli takbir manehanana teh. Itu dengan catatan tidak karena sohihu sam'i di mana si musolina nanti cager pangupingan teh ente duweg gitu. Walamani jeung teu aya panyegah deui min lagotin tina nu ngaguruh. Gembreng salatna di waktu di sisi jalan masjidna ngaguruh gitu. Ai ngaguruh mah sora-sorangan ge pan teu ka kuping. Teu eta mah teu jadi masalah ari ayeuna ngaguruh mah. Teu ka kuping ku sorangan ge asal ngucap. Gitu cenah. Waduhul waktu fil muaqati ka-13 na wadul waktu lan manjing waktu fil muaqati ing dalam salat kang lain waktu-waktu. Jadi takbirna kudu tos lebat kana waktu salat dina salat di waktu-waktu. Ya. Seperti salat 5 waktu, salat Jumat. Gitu. Jadi kudu tos aya waktu lamun mahapum sawan kana paron auna plan arek salat fardu atau salat sunat wa kada dusawin sami salat anu ngabogaan sabab. Gitu. Kumaha lamun salatna nanti takbirna nanti aya di luar waktu teu sah. Kan takbiratul ihram teh rukun. Salah satu rukun aya dina luar salat. Samenit deui kana asup waktu geus deuk salat itu. Beres takbir Fatihah mah asup kana waktu. Ngan takbiratul ihram teu asup dina waktu di luar waktu keneh. Geus Allahu Akbar teu sah takbirna. Teu sah takbir teu sah salat. Nah gitu. Jadi ketatnya peraturan salat teh. Teu sagawayah matak anu jadi imam teh kudu ngarti piki. Imam teh pamimpin siga presiden lamun ayeuna negara dipimpin ku jelema bodoh kana pamerintahan ruksak negara. Sabalikna salat dipimpin ku imam anu teh nyaho aturan fikih, teh nyaho aturan salat, ruksak salat teh. Ulah kana negara we nu matak jadi ruksak dipimpin ku nu bodoh teh ari salat. Mau salat leuwih ruksak dipimpin ku jelema anu teu ngarti kana bag-bagan fikih. Gitu. Kayak na. Wa iqamah halal istiqbal ka-14 na nibakeun takbiratul ihram dina nalika tingkah halal istiqbal ing dalam tingkah madhep kiblat haitsu saratnahu. Jadi ucapan takbir teh kudu geus mayun ka kiblat, ulah gali deui keneh, luak liuk keneh, dadana encan ka kiblat geus Allahu Akbar. Teu sah. Wala yuhilla biharfin min hurufi halan yen ta urang ngaruksak ya si musolli biharfin min hurufi kalawan huruf min hurufnya saking piro-piro huruf takbir gitu. Wa yuktafaru fi haqqil ami dihampura dina hakna jalma anu awam ibdalu hamjati akbar wawan ngaganti hamzah lapad akbar ku wawu. Allahu Akbar dihampura eta mah. Da sabab awam teu ngarti teu apa kana babagan fikih. Keun bae eta mah sah kitu mah. Itu aya jalma anu sok ngaji mah teu sah ngaganti wawu ngaganti hamzah ku wawu jadi Allahu Akbar. Geuning sok dina takbir Idul Fitri geuningannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tah eta teh keun bae ari jalma nu tara ngaji mah nya. Itu awam mah keun bae.
Nah, kayak itu. Wa tahiru takbiratil makmum an takbiratil imam ka 16na. Ngahirakeun takbiratul makmum an takbiratil imam saking takbir imam. Kudu ngahirkeun takbir makmum, ngaheulakeun takbir im. Jadi takbir makmum kudu ti paneuri, imam ti heula ulah pahili. Wah, bahaya pahili. Kumalun bareng. Takbir imam jeung makmum teh palau korona mangkalamun ngabarengan takbir makmum ing imam pi juz'in ing dalam sajud minha saking salat lam tasihal qudwah. Wala tanakidu salatuhu lamun babarengan takbirna dina satu juz minha tina takbir teu sah ayeuna ngamakmumna barengan teh dina akbarna misalnya. Ya. Misalnya imam teh Allahu akbar. Pas imam akbar makmum Allah tuh bareng pannya lapad Allah na makmum jeung akbarna im di juz'in teh dina satu juz tina bagian takbiratul ihram bareng. Teu sah ngamakmumna si makmum, imam mah sah. Gitu. Ulah tanakidu salatu teu jadi salatna makmum, kudu balikan deui. Jadi kudu kumaha tuh? Kudu imam pas nepi kana rona lapad akbar ka karek makmum Allahu akbar ulah babarengan gitu. Itu kudu tertib. Ieu mangkuateun kadi dirontokan salat teh. Imam karek ge akbar geus dirontok ku makmum. Lain kitu salat mah. Ruku di pieulaan disiap imam teh emangna di jalan tol nya. Ieu mah salat lain di jalan tol. Allahu akbarnya. Gitu ari orang awam teh. Bateun ka ayeuna disiap ayeuna imam. Aya dongengna takbiratul ihram teh geuningan. Ai nu jadi imam teh mitohana, ari nu jadi makmum minantuna. Mitohana teh boga panyakit pan panyakit waswas mah Allah akbar. Allahu akbar. Kota genep kali balikan deui. Aduh cek minantuna teh kunaon eta mitoha teh hese teuing maca Allahu akbar oge. Cing Pak bari dijeuwang tak-takna ge kaedekeun ku aing cenah. Gitu. Hese teuing maca takbir oge cenah. Padahal panyakit hese dipijeuna was-was mah nya. Kot nepi ka kitu nya awam eta teh. Mana kadituna. Jadi anu ka 16na ngahirkeun takbir makmum tina takbir imam ulah babarengan komo miheula teu jadi salatna. Arun wallahu alam bisawab alfa